Ceng. Naon, Mang? Angel amat ngising, coba ka dia. Lulus, Mang. Lulus bae, sahur 2 piring ge. Aja nek milu mah ka kebon. Malah ngadem. Oh. Bela betulah di dia bela. Lah. Wah, ini kemana ieunya? Tadina bae lu ka kebon, tapi lulus ka kebon. Cobalah ka saung nean budak. Paretot ang teta bonteng puan. Iya hiji bae jadi na doang jomblo. Karunya amat. Kan anu arara. Mau boga duit mah penting dah. Anu bisa dijual. Mau ka beli baju lebaran ieu mah aing. Waduh. Ceng. Coba dia ya keluar. Bantu nyaut-nyaut. Es gitu jin mak. Kira aku udah kayak SD bae. Ih, duh. Kemana tuh si Olon? Wah, bedeg. Ih, panas amat ieunya. Yang adem lah keluar. Ih, ngadem kemana ieunya? Ke saung bela. Ya, sugan biaya budak. Nyawan tuh ya. Hanya itu ngopi. Merhaban tiba, merhaban tiba, haban ya Ramadan. Bisa sih itu nyanyi yang suatu tahun. Salah doi. Kan si Jasta. Wih Jasta. Sia nu tadi nyanyi ya? Oh, anu itu. Aing panas lah jadi Indonesia Idol. Batin. Siapa? Tuh bahaya aing mah aneh, lo dukung ka aing mah. Yang geus menyanyi salah tengenaheun di kumaha asup ka idong dia. Yo, bedong yo. Emang kumaha nyanyina? Yo, kieu nyanyina yo. Ramadan tiba, marhaban ya. Marhaban. Goblok jam kebener ieu mah. Kitu nyanyi mah. Aduh. Lah, siang nyanyina jauh lebih ajur ti aing. Bagus lah, urang ka lah, urang nyorel. Aduh, payah wis olehnya. Silit doang aing mah budak. Lulus amat yo. Oh, di saung sepi, di mas sepi. Tadi na bae lo ke kebon lah. Jual-jual bonteng tuan yang baju lebaran. Sahaya ka di saung. Lah, samperan lah. Woi, ayang beb, kemana bae yo? Kenaon sia tuh yo di dieu? Ih, keur ngabayangkeun ayang beb tuh yo. Bebe saha sia? Hah? Mana, wah? Iya. Mana? Eta. Iya. Beungeut sia letik-letik. Ih, aya ujang neng, lo bape nyanyi, nyemput. Kemana dia? Nyemput. Ih, oh. Iya, Ujang lu kemana? Tunda ka dieu neng karasa lah bari nyore lah. Oh, Waduh, mayu kenyawan mulanya ya. iya Ujang kunaon? Lain naon neng? Kok sigana Ujang loba pikiran? Kunaon cerita tuh kan Neng? Jadi kieu neng. Ujang geus pulang lebaran, balik ke kampung. Biasa jarang kuburan di kolot. Kayak nyambut-nyambutan jukut anu jadi di kuburan kolot neng. Bari maca doa neng. Tapi keadaan apes kieu neng boro-boro bisa balik. Nyambung hirup Ujang bae ge sapoe-poe teh cukup. Sabar doakan bae bacakeun Yasin, doakeun kolotna. Sing caangkeun kuburna. Oh neng eta mah pasti. Tapi kumaha hirup Ujang pas kieu bae. Kos kieu kumaha? Atuh Ujang hayang bisa kodang batur neng.
Sing sabarnya semoga be karena Ujang bisa sukses. Oh neng amin nuhunnya doana. Emang Ujang udah seberapa tahun gitu hirupna ngerantau. Terus kenapa tahu neng tapi kieu bae. Ih, jangan gila. Oh neng lagi hayang hati mencicing di kampung. Sabarnya Oh neng terus neng nulis si Olon teu. Mana aja eueuh. Wah teberes sih. Mana neng jauh? Ya. Woi, waduh sia. Aya naon, Mang? Sia tadi mah leuleus kok ini diajak ke kebon. Aya barang bagus pan Mamang, jadi seger ya. Kurang nyore be. Lah, emang cek puasa. Atuh puasa lah belum naon sih ya. Ya aku puasa terus jual di warung. Atuh ngopi setik mah. Jasta. Udah kenal nih tuh. Nyawa ini. Di kebun itu nya. Oh, ya barang bagus segala lagi. Oh. Begitu kurangnya. Ayo be. Neng, kenal nih dia. Keur ngabaturan Ujang be. Neng, ngehidung-hidung ngebaturan cujang. Ih, saririk bae dia dak. Atuh kieu jadi jelema ganteng mah ka kebon ge di baturan. Ih, ganteng naonna meureun. Gantengan ge Neng. Oh, siapa ganteng kadang berit nyinying siapa. Eueusin sieuna dia kain duaan. Yalah kapos dah. Ayo. Naonna nana narik aing. Lah target. Maaf. Ate yang ngaranna ge usaha. Sebaik. Ujang, ayolah ke saung. Geus geura neng bae lah tieulah tuh. Ah cenah geus ieu gedeung deui. Ih, embung lah, hai jelema aredan. Neng main edan bae. Emang geus edan dia mati krieu ge. Aduh, wani anan sia. Edan ngerokeun edan deh. Cet habak kunaon cekeng eta tuh ngomong ngeuras bae deui. Sia lamun teu puasa mah geus ditambul ku aing. Oh aing mah lokasi nih yo. Sia mah lok asin dia mah sasa beurit sia mah. Sia, mun kepanggih, ribut bae, gara randeng. Hei Olon coba geus gandeng ka dieu ulang ngalayanan budak lah. Sekali siraman ya bantuan ya. Oh Mang. Nyiram dia lain. Ayo neng ke saung neng ayo. Ayo. Alas minggir. Saung. Aja jeung ratu enak diuk ya. Bung. Ih salah anjing. Ih sia. Pun aing mah. Ieu bau naon sih? Hah? Bau naon? Bau sia. Oh no. Siapa baturan aing lain sih? Kadang-kadang tapi nak. Aing dasar jelema teh jalalah mah teh jelas bae sia mah. Geus lah gara randeng nih sia. Aing neng minum neng. Aing ngonik ka mana? Aing kunaon ilon si kate. Kali itu ilu tuh. Ih ganggu bae. Ade. Anggus lah Mang, carape. Kamu si adik. Alak sakedeung ge. Weh, capek Mang, gang tadi. Kepan bae kodong beurit. No jalan aya ge. Duh, Mang, carape yo aing buka. Aus. Gawe kitu doang hayang buka. Tanggung blon kedeung deui magrib. Lulus awak yo. Geus saya sidinya. Sia aus. Tong nginum cai sawah. Oh Neng, aing mah belut ya. Ih, maraheun. Tuh maraheun lah, kecuali cai marjan. Ih, neng baliklah. Ih balik bae. Pararanas. Cak aja tadi minum marjan. Ih, sia puasa. Mau blon sia. Aus. Jangan nunjaknya. Oh, bener nunjak kita ngagakeun usaha aing bae bu ge. Usaha naon sia? Usaha yang menang gimana? Segala yang usaha. Aing bawa ide yo. Ide naon yo? Kan Ujang bawa kebon neng. Oh. Paling deh urang. Paling naon? Kontengna. Iya tuh boleh ayo. Ayolah. Kontengna. Reot kieu. Tah nu aya bae tuh nu aya tah. Si tanggung di dinya. Aing nyambut. Nah, anaknya siapa? Itu nyawan, coba ya cek ya. Coba. Masa ke ata aja nih mah. Coba ya usia aja.
Geus lah sapoe asa kae lah. Tadi pun kumakeun. Puyum gua lah. Jatah isuk-isukan biasa kok. Sia mau naon eta? Lain naon neng lain. Aduh, nyamuan cuy. Ih, beneran naon eta? Naon eta? Ih, lain lain naon neng. Balik nih. Untung jatuh kenyamuan. Oh. Silah. Bang. Bagus sih boy. Sini kemana gitu? Bisa ini kata yang Monik. Si boynya. Itu aja nyilu. Tapi lu baik sih ya. Enggak. Neng Monik ayo lu nya di jeronya. Neng Monik. Naon sia? Limbe ka diri neng. Karena kepanggih tadi. Atuh kepanggih hepan lobaan tadi maneng, ieu urang duaan. Neng, urang ngabuburit yuk. Ngabuburit kemana? Urang ka sawah bae ngadem. Ih, ngabuburit yang ke sawah. Orang mah ke mall, ke mana kek? Lain neng, ka mall mah sieun. Sia naon sia? Si Rona. Si Rona naon meureun teu jelas. Eta si Rona anu 19 teh neng. Corona PA lain si Rona. Eta mulai. Ayo kemana? Urang nyore. Ih, bagus sesuatu lo pakai nih. Bener. Bener. Bisa lah tinggalkan baheula. Ya ayo, tapi lo macem-macem sih ya. Oh, neng, menang bae. Ayo kemana iya? Bisa kemana? Tak kemana? Ya, kemana iya? Ayo orang kemana ta? Jenek nyore ieu neng ngaranna ge. Neng urang ka ditu bae yuk. Sebodoh lah. Oh, orang bari nang sore beho. Udah setengah lunjak ya kain. Gak lain kita mau bonteng tuan. Atas jasta lainnya. Wah ngalunjak. Ada duaan. Nah, neng di dia ya neng ya, tahu neng ya. Adem dia. Oh, ada dia. Neng. Adem bisa di dia mah. Geus dua-dua anjing neng Monik mah. Asa dunia milik berdua. Ih, sia berdua naon meureun. Atuh pan nu lain mangontrak pan neng. Oh no. Ngalunjak mati si jasta. Aing beneran ngontrak bae. Kuat nih, puasa semangat. Lulus amat. Itu si Monik jadi sate kenal sih. Oh, berani diburi doang eta. Emang menit balik tadi le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Ujang, entah di mana. Neng sesorean. Sia tuh kudu datang bae. Naon meureun tuh bonteng sia tuh anu maling tuh, cekong. Setengah karung mah loba sih segitu mah ih. Sia kate. Panti tak sia jasta. Pan sia di dieu. Itu tadi yang baru turun-turun sia. Aduh. Sia. Ih kunaon dibawa ih. Itu sia. Ngalunjak Penyakit jasa. sia penyakit bro. Aduh aing. Mana. Ngalunjak jasa. Aing mah tinggalkeun ditah mau puan segala. Aduh sekene engke tangguhan sakedeung bol kebal blon amat sih sia. Itu sia mah jeung barang bagus. Aing jeung naon jeung puan. Iri. Iri sia. Jasta. Kernaon sia? Enten naon tuh? Segera masuk. Segala aing. Banyak bacot dia. Penyakit deh ieu. Ini mah eta mau timun suri ya, Ujang. Tuh sia goreng amat maling. Sia aing mementa ka aing. Badag di kebon aing tuh. Ulah maling secara waduh. Ayo balik lah. Dasar maling. Wah, aing Sia jeung naon bae. sia tuh kudu nongol bae. Itu pan aing panas. Kunaon? Itu eta tadi. Kunaon jeung sia? Nulu sia. Kunaon? Nulu sia jeung barang bagus. Balik lah aing lah. Paruyang aing. Ngilu aing lah.